gitu. Maka lamun Allah di atas penuhun Allah menjabatkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni bil arsy. Tapi itu fa inni qarib ujibu da'wat anta kerulan anbar rumah. Iya eta. Kita ingin mana nu bener teh? Anu di atas atau anu qarib dia? Dua-duana ayat Al-Qur'an. Anu mawi sana abdi wajar lamun urang kudu boga guru, kudu boga tutur teh. Jadi apulkeun sorangan apa-apakan tah. Baharimu aya di tapi tinggal dina hadis sahih. Ibadi mari untuk farentang. Ieu urang kumaha kami segeri kurang mana teu ngomong ka kami. Sang urang kumaha ke yaumil qiyamah wa kaifa a'udzu wa anta rabbul alamin. Gusti bade kumaha abdi ngalayan Gusti akan Gusti rabbul alamin. Dawuhan Allah, ya teu ningali maneh tatangga maneh anu geuring eta. Lamun maneh ngalawok tatangga maneh anu geuring, maka kami aya di dinya bayarkeun. Jadi Allah aya di geuring kan. Eta diskusi bari teu di aras anu tadi teh. Ira turun ka Allah. Di geuring di dinya. Keur kurang nu bodoh mah ulah dipasihakeun. Geus tarima kabodohan urang ditampi ku ka imah. Kumpul ke kasa jadi pangkus dan sapang jadi ajengan anak bodoh keneh tah. Nah ikhwatul iman wargi-wargi sadayana ayeuna abdi hajibkeun bainal qada wal qadar. Kerasna qadar ti Allah anu tadi diungkapkeun ku al-mukarram sesepuh Darut Tarbiyah. Terkadang di belakangna aya rahmat anu teu kinten ageuna. Tapi lampu apa? Padahal di belakang eta teh aya rahmat. Mana contohnya? Ketika Nabi Musa di piwaran nepangan Nabi Khidir, kata para ulama Nabi Khidir, tapi di Al-Quran abdan min ibadina. Wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Para ulama menyebutkan di depan Nabi Musa Nabi Khidir. Dawuhan Nabi Musa ke Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Hebat Nabi Musa, beri gagah, mukjizat, wahyu. Tapi yang anu hebat tidak itu masih ketika sopan santun. Hal attabi'uka, nah teu kabotan itu upami abdi ngiring ka samira. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Coba lamun ustaz dikumamalkan karek boga hadis dua in Quran saya tuh tolong pak dada orang ditidak ku camat ka dieu ka maneh lamun pura eta Nabi Musa dipiwaran ku Allah moal tabiuka saya diperintahkan Allah untuk menemui Anda tapi Nabi Musa henteu kana tahu hal attabi'uka itu saking akhlakna tinggi eta hartosna puncakna urang pangabalan dina agama teh akhlak urang dipiwaran taat beragama supaya perilaku urang halus. Ulah sholat duha rajin, Senin Kemis di baju, jinta tanah di wau-wau, sasalam di hoream. Ada kira-kira ada kudu dipertanyakan kita sholat duha nata. Kita sholat duha bener atau hayang kayu kolor? Start dulu. Duha. Ya, Haji Sofyan negeri kurang kumaman lebah lamun sholat duha dijual karena kolor. Murah teuing. Lamun hayang payu dagang. Hayang babar rezeki teh kudu make salat duha. Maka Haji Sofyan ngadongengkeun deui jeung dulu urang kumaha. Apalagi teh jelema anu paling kaya di Indonesia itu nu gaduh pabrik rokok jarum teh. Anu gaduh pabrik rokok jarum teh Kang Haji Asep, anu gaduh Bank BCA kan. Pabrik rokok jarum Bank BCA nu maneh tahu. Upami ningali urang Indomaret di seluruh Indonesia nu maneh mata. Bayangkeun pabrik rokok jarum BCA Indomaret. Astagfirullah. Kita tanyakan bukan untuk sabar rakaat salat duha eta. Dapat salat duha digebrokkeun ku Allah. Salat duha urang lain ke ngaradunya. Ya, teu make salat duha di dahar. Nah, di kumbang domba sok salat duha gitu. Sok salat duha tah. Parah. Di paraman eta. Nah, kira-kira lamun urang kumaha mangeureun salat moal dibere. Moal Allah mah kok tah. Sok tinggal dulu kurang anu aya di Bali. Iraha make minta ka Allah. Teu pernah ka. Gawe lagi om. Di Bali. Dapat Allah omna kan dipanggil.
tapi tinggal di balik jelmana Kang Iwan baleunha boga hotel anu taat mata kalayung abdi sholat duha mah keun dikeun ka ditu bangunkeun tahajud Fatihah dikirimkeun dia ta sholat duha mahal eta dunia mah Allah dipasikeun ka sawah istilah Haji Sofyan mah kieu urusan harta mah teu make aturan teu kudu pinter teu kudu bener da jadi pejabat ge nu beungar mah lobana nu teu bener apa kesini kita sering cerita ya di teu make aturan tak Allah bro tapi jelema anu bener praktek hese kenapa margi dawan sigidina ad-dunya daru amalin bila zawabi alam dunia teh tempat digawe yang diburuhan ku Allah anu dituang anu di lain buruhan salat ieu mah jatah hirup anu geus disiapkeun ku Allah keur nu tara salat nu tara puasa nu teu bener ge dibagi kabeh tah mau hayang dibagi kabeh ku Allah nu matak di pasantren mah atas keun ka kajian anu tadi urang di jantung rahmanud dunya jadi rahmanud dunya teh kanya Allah di alam dunia teu dibeda-beda nu doraka dibere nu taat dibere kembali deui kana pokok permasalahan anu bari dihubungankeun abdi jiga kumaha nya anak Allah taala maka ketika qadar dipasikeun ku Allah dawuh al-mukarram ulah boga sangka bahwa rahmat jeung kanya Allah dibegakeun tidak dina bahasa Syekh Abdul Karim Ibnu Abdul man dhanna infikah kalbihi an qadari bahwa bi'amil basirah sing saha jelema anu boga sangka dibegatkeun kanya Allah ketika qadar dikenakeun eta teh kirina lolong hatena ambil basirah bahasa kembali kana tadi Nabi Musa alaihi salam orang hebat bahkan di sebagian para ulama di sebagian pondok pesantren mah urang netepan 5 kali sadinten sawangi teh eta teh jasa Nabi Musa Kang Haji Asep dan dina kitab Dahbir mah diuningakeun ngawitan di pasihan tugasnya taroskeun ka ajengan anon tadi 50 waktu ajengan anonnya tapi ada 20 dauhan Nabi Musa wih eta usul ka Allah moal-moalkeun urang kumaha nu dibere salat 50 kali sampai moal dahar tah dauhan Nabi Musa kali teh moal-moalkeun wih deui Nabi Musa kan hebatna Nabi Musa begitu ketemu Nabi Khidir hal tabi'uka ada untuk adimani mimma umilta bika dawuh Nabi Khidir innaka lan tastati'a ma'iya sabra ya mana mau kuat Nabi Musa di pasihan wahyu gaduh mukjizat tepang jeung Nabi Khidir mau kuat mah bayangkeun kaum kang utang Nabi Musa eta innaka lan tastati'a ma'iya wa kaifa tasbiru ala ma lam tahdi kubra da kumaha maneh bisa bertahan ieu teh aya pagawean anu can kapangaraman ku maneh can kapangih ku maneh dawuhan Nabi Musa dia sekolah bari nyubian rapi lah ya lamun deuk minggu ulah loba tatanya nah mata lamun jadi santri ulah sok kawe dawuhan Nabi Khidir ka Nabi Musa lamun deuk minggu tong loba tatanya engke dibejakeun ku kami kabeh pokona tong lewel tong bawel tah didinya Kang Utong ngawitan di pasantren tara lewel ka kiai teh beda jeung di sakola mah teu ngaji teh atuh bata-bata detik usul eta teh turunan ti politisi instruksi gitu anu teu ujung buntut teh di pasantren mah kumaha jeung we tah make tanya di mana guguruna di Nabi Khidir tah lah tas pokona ulah make tanya dempe engke kami dibedakeun begitu berangkat eta ulah sadaya hiji we lakiya gulana faqata Nabi Musa sareng Nabi Khidir tepang sareng urang kali faqata dibunuh budak murid kakek Nabi Musa aqatan tanafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad dikashi'an aduh eta jelema teu boga dosa dibunuh kitu kriminal ieu dawuhan Nabi Khidir alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra ya kami ge maneh moal kuat bayangkeun eta teh qadar Allah anu dikeunahkeun ka urang kali ditonton ku Nabi Musa keras tah budak keur hirup dibunuh kan keras apakah aya lutfullah tapi setelah diuningakeun ku Nabi Khidir di belakang amal kula pakana abawahu mu'minaini
ya budak teh hidup bapakna kiai ustad tukang ibadat, tapi di telak-telak dia budak bangun ketika dia ditarik jadi preman ya. Maka supaya ulah cilaka kami diinstruksikan ku Allah geus balikeun ayeuna sila ka surga eta murang kali dicana kali keneh supaya jadi ahli surga. Sabab dawuhan Nabi Khidir lamun diantapan tepi ka gede eta udah didorakan. Apa yang terjadi? Aya qadar anu keras kan utak, tapi di belakang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anu diuningakeun ku al-mukarram tadi di darutan dia. Ya mudah-mudahan kehagiayan oge pan upami ninggal ku urang katinggal ku saja mah keras ya. Sabrullah. Tapi wara kulli syai'in hikmah, di belakang itu aya rahmat Allah. Mudah-mudahan anu tadi teh eta anu dipasikeun da Aisyah abdi mah ya geus kolot ya abdi tinggal barap ya aja ngedarutar dia siapa yang lebih dekat antriannya antrian kuburan ya kan antrian kuburan kan geus pulang waktu tak kuburan udah tinggal itu maka kalau menanya ke Haji Sofyan minta kalau sadarutar dia bolehnya sebarang aja itu soal aja kan ilah mau geus ki jurusan lain kayak orang kayak malam kita ulah nanya sabar aja soal aja kan ilah apa dan motong rambut gitu. Imai geus aya gengna aya gengna hajar setan. Sabrullah. Jadi anu kena kaca hadiah sabrullah kan. Upami direne keserang anu dia. Ya tambah lebih keras kan. Tapi di belakang surga. Allah masih an surga kan. Nomor kedua. Di urang adone apa yang terjadi ayeuna. Almarhum putra Bapak Gubernur bayangkan. Upami Allah mengingatkan la tadri nafsum mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Moal apal mani isukan deuk dikumahakeun ku Allah. Moal apal mani di mana ke deuk dicabut nyawa ku Allah. Almarhum putra Bapak Gubernur dilahirkan di New York. New York belah meneun Bojongloa. Di New York dilahirkan. Haji Asep terus menjakan ke New York. Iya Bos Iwan baru sampai kemana ke Paris apa ke Spanyol. Iya pelanggaran cinta atau bikin versi saya panggil di Ronaldo Spanyol. Astagfirullah kan dilahirkan di New York. 20 tahun kemudian dicana ku Allah di Swiss. Apa anda Swiss? Apa anda Swiss orang ngomong? Tadi jatuh ke belah kalian. Swiss teh kan negara anu alit pisan sama abdi. Abdi kantos tahun 2000 sabaraha ka Swiss teh. Di supermarket wae eta Kang Haji Asep di supermarket kan. Supermarket hiji kuduaan tah. Sapotong Swiss, sapotong Prancis. Airport di Swiss kuduaan tah, motor. Jantan orang Swiss teu gaduh bahasa. Anu berbatasan sareng Prancis bahasana Prancis kan. Anu berbatasan sareng Jerman bahasana Jerman, anu sareng Italia kecil eta kota Swiss. Umumnya di Swiss daya tentara. Para koruptor anu nyimpen artos di Swiss aman. Ngabejaan Haji Sofyan ka urang kumaha, lamun deuk maling ulah hayam, nu gede sakalian. Wis ditewak. Deun di Prancis jadi di Swiss ngedongnya. Maling hayam ayam can di dahar geus marurang nuntut di gebugan. Ribu paling jabatan maling sibeurik sekalian. Astagfirullah. Dipunut di Swiss. Kenapa? Wujud tengah hajatan. Pak Gubernur teh sareng keluarga berangkat di Bandung. Anjeunna bari aya tugas pemerintahan ngajajabkeun murang kali bari anak S2 di Swiss, bayangkeun kan. Tiba-tiba tuh dicana ku Allah. Apakah henteu keras itu? Astagfirullah. Abdi upami maos ku perasaan kan ku perasaan astagfirullah. Geus moal bisa ngomong. Ibuna parantos 2 minggu teh teu nangis. Murang kali ngan dua teh eta salahna keluarga berencana. Teu dirobaan udah teh. Deungit hiji maka tambahan deui teh. Ani dah kumaha tuh perbuatan gua tambahan deui mitohan hiji. Astagfirullah. Aya geus sok anu botan teu balik kieu ya. Dicana ku Allah di Swiss, apakah teu berat eta kan? Wa astagfirullah. Tapi pami ditinggal kuat jiwa di sadayana hikmah di belakang itu.
upami putra Pak Gubernur untuk dipunut Yuswana Allah disebis mungkin tidak sebesar ini. Tinggal keluarga ini murang kali anu tak akan gadungan naon cari boga mobil ngajajak panganten lah. Termasuk pernah kasih nang palanya putra kang ade ya. Tapi masih kayak tanah 6 bulan 6 tahun 2021 nya. Kang Haji Wadeta putra Pak Gubernur nyarak mobil kalian. Hanya itu. Tapi astagfirullah anu ngaduakeun seluruh Indonesia. Abdi kami meninggal pemakamanana lebih dari menteri. Kenapa? Di belakang anu diuningakeun ku Al-Mukarram tadi. Di belakang anu dipasikeun ku Allah teh aya hikmah anu sekian besar. Abdi ngemutkeun sakali deui. Upami teu sapertos kitu Pak Gubernur tidak akan sebesar ini. Presiden ngaduakeun. Wastagfirullah. Pada di alam dunia mah atuh dididakeun ku presiden tapi gede pisan atuh. Di sedang pahe lamun urang-urang eta mahmud kabawaca Kira tanggul jebol. Kira-kira ieu Pak RW eta diberitakeun kana TV moal. Didatangna ke RT, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barantos kacanak jaang teu kapana. RT nu pidatona, kira-kira lamun RT pidato asup kana TV wan moal. Tapi ieu putra Pak Gubernur cenah Allah disebiskan. Terus gitu carana dekat benak atuh. Dekat benak kang ajang dina datang sampai 2 minggu. Bukan selama itu tuh proses. Ieu teh aya keneh, ieu teh kapangi sampai ka dukun permintaan eta. Berkeliaran dukun. Anu teh kadenya teh dukun teh kumaha we. Kami nyebutkeun, putra Pak Gubernur teh ieu kapangi deui di Leuweung ayeuna dukun teh atuh. Dukun eta. Anu leungit di tirak dongengkeun Pak anu leungit di Medan lain kan eta kan gotong di Keras Pangeran saya kan Diana leungit sih Bogor Diana mah naik elok kali teu Jawa anu bangkrut kan parkirkeun di Keras Pangeran motor kena jasa siarana ini teu pusing pamajikan teu kabarang ka Jawa neang dukun eta kelepok teh dukun kasurupan. Diana teh ku orai koneng, kuku elok ngacet koneng geus. Aya geus didukunkeun balik deui siana. Tapi ka ayeuna teh dukunna teu payu deui tah. Geus kapangi modalna. Eta macam-macam. 12 hari kemudian ada hampir 2 minggu nya. Namanya kapanakdi ternyata masih kena tutup. Maka proses itu tuh Allah ngadamel kebesaran di putrana Pak Gubernur. Tapi timbul pertanyaan dia kerajinan anom kerajinan ada di kita haji kumaha kira-kira kerajinan anom di Tanjung Sari pokoknya tapi kaimah kudu dipikiran mungkin kira-kira lamun bisa saminggu dilekaan dia lamun teu bisa sebulan pokoknya kudu aya jawaban ka haji ka kasinan parai ya ka haji deuk naros ya kerajinan Tanjung Sari kira-kira ai kuburan anak putra Pak Gubernur di mana? Di Swiss apa di Timau? Ya kerajinan dia. Di luaran kolot ulah. Kerajinan luaran. Di Swiss apa di Timau kerajinan tah? Kayak kudu kerajinan di Swiss. Kenapa cara haji make di Swiss atau di Timau nanti kerajinan di mana 7 lengkah anu ke malaikat datang. Jadi kerajinan kudu dianalisa tah mungkin di Tanjung Sari. Eta putra Pak Gubernur ditaruh satu muka nakit di Swiss apa di Timau kan? Seperti itu sedulah. Jangan berat kan haji di Swiss juga nama. Berarti lah mau dicebis kuburan anak budak gubernur Swiss dan bijakan dia banyak sadung yang betulnya. Berarti alam barzah di Swiss terjasa. Kalau menurut jahat kudu kasusukan kita. Ya. Jadi selama itu orang kumamangnya, tapi kemana peraknya di dalam? Ulang haji mau dari itu teh terus 2 minggu berarti ditanya ke malaikat marobuka teh bareng disusukan nih astagfirullah di mau mah eta teh tiga kitu tah kira-kira lamun ajinan anu ieu tengah Jawa digeureukeun jadi ajinan anak aya qadar anu dipasikeun ku Allah di luar naral dak di luar urang bujeng kelas urang Nabi Musa eta
aqatalta nafsan zakiyatan. Dawuhan Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kelas urang henteu mampu tah ningal qadar anu dipasikeun ku Allah. Nu mawi abdi sok ngibatkeun kawartuan di kumaha ulah babari mangeluh. Ulah sok babari hadu halah. Kenapa? Sebab di belakang itu sadayana aya rahmat sareng Allah. Marihan ya dengan anom Kang Haji pernah maos kitab ke Yaumil Mahsyar kan. Jalmi teh bakal ngabrol. Marihan kemudian Kang Haji dia ninggal dina YouTube kan. Aya jalmi urang Jawa Timur eta salami 50 tahun leuleumpangan. Gaduh tanah hektaran dipasikeun kan. Manehna leuleumpangan. Begitu ditaras naon walarana? Apa tujuan hidup? Tujuan hidup bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan nanti di hadapan Allah. Tujuan hidup teh kumaha urang bisa ngajawab pertanyaan di hadapan Allah. Kembalikan hadis la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afna, an jismihi fima abla, ilmihi ma 'amila bih, wa an malihi min aina kasabah, wa fima anfaqah. Jadi upami ninggal hadisan opat tah. Umur maneh dipake naon? Jasad maneh dipake naon? Ilmu maneh dikumahakeun, harta maneh di mana eta? Jeung dipake naon eta ku maneh? Itulah kira-kira. Nah aya cariosa dina hiji kitab engke urang begitu menghadap Allah bade dihisab teh sagala rupi dicana ku urang. Netepan sedekah. Ditaros. Naon eta? Hadhihi salat ya Gusti, ieu teh netepan abdi buka. Begitu dibuka teh urang salat urang kosong kabeh tah. Lamun dina peuting mah kuhileun kabeh beak. Alung-alungkeun ku malaikat. Begitu bade saya dibuka di teh aya sesana di jero tak kekek aja barang dibuka tuh eta mah salatna ngeusi pisan tah bencing lamun dina eta mah dieusi pisan eta salatna maka dawuhan malaikat ke imah salat teh alus ya coklatnya anu tadi kabeh maka diwihkeun di nu mana eta salat nu alus teh ketika urang keur loba kasusah ketika urang keur loba nyeri hate geura teh urang kumaha nu salat nyeri hate tapi kabasih saja teh ya Rabb. Ya Gusti meni asa abdi ya anu kieu teh Gusti abdi mun nyalira ceuk urang teh tepi ka jeulik dina sajadah tah salat eta anu dieusi mah aya keur loba duit mah urang kumaha salat teh bararaha hatena ka mana galuh ti meniti Allahu Akbar tapi ka assalamualaikum daek meduk teh inget salat tah nguriling tangan kopo dikuringan kabeh tapi saya hati kali aya anu di Bojongowa eta assalamualaikum asal di Bojongowa diminta mangko salat tah dibuka teh keur loba duit mah kosong tah tapi anu dieusi mah ketika urang keur beuli nu mata ulah kaget lamun urang kumaha loba ka beuli loba ka jeri supaya salatna halus teh da bebeuntan urang kumaha mah dibere duit ku parontong dan kira di Gusti mudah-mudahan orang kumaha mah si bapak kasusah di salatna halus astagfirullah aya di belakang itu anu ku Allah terkadang aya nu pantasna ieu jelema teh kudu leutikeun ku Allah dan diberi gede saleutik yo deui ceulingna teh jorok bingung lamun diberi gede saleutik teh aya mah pantas saleutik leutika ieu mah pantas gede-gedean ku Allah abdi sering nyebatkeun kiwat-kiwat ya setan teh asupna ka saraya lain kan boga dunia lain ka pejabat tungkul kaajengan jeung ustad ke setan sarua asup bedas ngaran takabur teh lain kan boga harta jeung pejabat tungkul ajengan jeung ustad ke sarua boga takabur aya ajengan lamun sasalaman teu dicumleungna teh baeud aya ajengan lamun dionang tempatna teu dibedakeun tara datang deui aya ajengan buka kitu teh jadi setan teh ka ajengan loba ajengan anu polontong loba ajengan anu takabur nah ketika orang di alam dia dipasihan ilmu ku Allah wargi-wargi ilmu teh lain keur polontong lain keur sombong tapi Allah masihan jarang masihan media supados ajeuna gaduh amal soleh dina ilmu dipasikeun ku Allah teh supaya surang gaduh amal soleh dina ilmu aya aja jalmi anu dipasihan harta ku Allah
ketika orang dipasihan harta Allah, sanes kane pamer, sanes kane mewah-mewahan, tapi Allah masihkeun harta ka urang teh supaya urang gaduh amal soleh dina harta urang. Aya jami anu dipasihan jabatan, maka jabatan anu dipasihkeun ku Allah teh lain keur songong, lain keur polontong, lain keur ngahina batu, tapi jabatan anu dipasihkeun ku Allah teh supaya urang gaduh amal soleh dina jabatan. Anu diuningakeun ku abdi tadi dawuhan Sayyidina Ali, ad-dunya daru amalin bila sababin. Alam dunia teh tempatna da mau akan dipasihan upah ku Allah. Sokrat, seorang filosof Yunani, orang kumapang di bawah Yunani itu, dia sudah berlebihan dia. Bahwa kematian itu adalah kebahagiaan yang abadi. Kata Sokrat itu, kematian itu adalah kebahagiaan yang hartos ngantun alam dunia teh. Eta teh kabinah anu teh aya tuntun. Kali sahat, nah kali urang jam di anu Islam nu gaduna tepantuha, nu gaduh sedekah, nu gaduh sae ka ibu abdi titip teh, ka Kang Haji Iwan sareng Kang Haji Asep kan. Eta ibu teh hiji-hijina kunci surga di dinya teh. Kang Haji Asep, Kang Haji Iwan sawat urang teh pasihan dunya Allah kareka. Kang Haji titip dunya Kang Haji Iwan jeung Kang Haji Asep teh pake ngabahagiakeun ibu teh. Imah gede mau dibawakan, harta loba mau dibawa, anu bakal dibawa ku Kang Haji Iwan jeung Kang Haji Asep teh ketika amal urang bisa ngabungahkeun inung teh. Dalam matos ayatnya Kang Haji Adi Syahid inung didinya kan. Dugi ka kieu Kang Haji Iwan, Kang Haji pernah ngupingkeun khutbah Jumat di Masjidil Haram. Nangis eta khatib teh. Hari dulu Kang Haji kan tengah di bahasa Arab kan. Umah ngomong ka Kang Haji. Naon jeren teh kan khatib teh meuli pogo-pogo teh. Bari khutbah lewe teh nganti teh. Padahal eta khatib teh kan nuju nerangkeun aya jami anu sae ka ibu urang Yaman. Tiah di Umar bin Khattab. Urang Yaman bakat ku sae ka ibu. Anjeunna hajian ti Yaman, ibuna diganong kan. Diganong ka Mekah eta. Begitu tawaf kemudian ibuna diganong. Sa'i ibuna diganong, angkat ke arpah ibuna diganong, diibakan, dikuatan ibu teh. Reng sehajian, dumeheus eta sahabat teh ka Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, kaulanun Amirul Mukminin, nah abdi ieu parantos tiasa ada makasaean kabundian, eta teh ilmu digaganggu. Sami haji kamu. Sayyidina Umar gumujeun. Dawuhan Sayyidina Umar, sabaraha poe eta ilmu maneh nagarong ka maneh. Ai urang minggu alit di atais minum sabaraha poe haji itu. Sabaraha poe kan. Dikumajeun teh bisa di rumah maneh karek sakitu tah. Geus masaeun halus ka ilmu eta teh kelas sahabat anu ngaganong ibu hajian. Jika kumaha bebengetan orang kumaha anu gawe minta duit ka ilmu. Astagfirullah. Urang kumaha di urang Sinan Parai kan teu pati jauh lamun dina tuluyan teh. Tuluyan jauh. Aya orang Sinan Parai yang hayang jarak Wali Songo eta. Kudu nama Cik Haji Sofyan lamun deuk jarak Wali Songo teh depak ka ibu minta doa sok. Ibu teh titipan kerjaan. Ieu mah henteu atuh. Diwawapan kok. Ma. Indungna kaluar. Aya naon ka? Ma jumpe doakeun we deuk jarah. Doakeun we deuk jarah. Jarah ka mana saya teh ka? We di kalau sok paling poinnya pe kumaha doa. Yo, anu angkul we teu ongkos. Kakuan urang Sinan Parai. Eta teh kideuna teh dipapatan urang kumaha teh. Astagfirullah. We teu ongkos, geus gede, geus boga anak ka ieu masih kana kitu. Jika kumaha doa kana urang ka kolota. Anu tadi ngagagalung ibu wargi-wargi sadana digumujengkeun ku Sayyidina Umar. Maka Allah ngarengkeun sapuh tesan Allah Ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, coba tinggal di belakangnya. Wa bil walidaini qada rabbuk alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Allah sareng ibu lama teh direngkeun teh. Tas Allah langsung di bapak. Anishkurli walid. Sadayana ketika perintah ibadah ke Allah maka inu bapak teh. Nomor kedua. Lumawi abdi kantos maos saya kitab Nabi Nabi ajengan anu tamdil ghafilin cobi tinggal ku ajengan anu dina kitab tamdil ghafilin babu birrul walidain ajengan. Ma min muslimin lahu abawani yusbihu wa huwa yuhsinu ilaihima
illa fatahallahu baban min abwabil jannah waqti'an. Upami aya jalmi anu masih keneh gaduh hiburanna enjing pada melan pampaina teh ngabinahkeun sepuhna. Ulah dijieun ceurik di mereka sapura. Ngabinahkeun anu janten hiburanna, maka dawuhan Rasulullah, fatahallahu lahu baban min abwabil jannah, dibukakeun ku Allah dua pintu surga. Waqti'an, Allah ridho ka jalmi anu kitu. Jadi dulu-dulu Kang Haji Sofyan di Kumama geus kaset anu geus rumah tangga di mana hidup boga kariweuh, di mana hidup boga masalah, ulah make di bawah kakolot, ulah sok bebeda riweuh na rumah tangga dibedakeun ka indung bapa. Geus cukup indung bapa urang riweuh ngawinkeun eta, cukup indung bapa urang riweuh ngurus oge. Geus gede mah geus rumah tangga uruskeun eta kariweuh teh kusorangan, ka indung mah bawa kabunga, ka indung mah bawa kasenangan. Lamun hidup geus bisa kitu, maka pintu alam dunia dibukakeun ku Allah. Wa qati'an. Allah ridho tak ka jalmi anu kitu. Hartosna jalmi anu dipikir ku Allah bakal dibabarkeun kehidupan anak Allah di alam dunia. Nah, lain kitu doakeun ya pun Allah Kang Haji Asep, Kang Haji Iwan sakeluargi, Kang Haji titip eta ibu. Titip aing nyebat Kang Haji Asep mamah mah. Nah, titip tah si maka astagfirullah dengan eta kunci surga. Jadi teh Kang Haji mah lamun Kang Haji Asep jeung Kang Haji Iwan boga masalah, boga kariweuh teu kudu make apa berkah di payuneun mata. Bungakeun kolot. Bahagiakeun si mak. Insyaallah dijamin ku Kang Haji. Lamun ibu urang geus bunga, ibu urang geus bahagia, maka Allah ridhoeun ka urang. Lamun Allah geus ridho ka urang kan, maka batu kehidupan dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu di antawisna Kang Haji yakin dia jasa putra-putra sadayana. Ari Kang Haji Andi Syarif mah Kang Haji anu diuningakeun tadi anjeunna mah tos tuntas tugasna. Sanyana kematian teh lain musibah. Kang Haji hayang naros ya ka urang kumaha. Cuma nu moal naon. Nu moal ngacung nama jeung teh. Nu moal urang pasti urang mah timimiti urang hirup dewasa. Urang geus apa? Lamun urang teh bakal naon? Bakal naon? Kunaon urang ningali nu maot sok kaget. Padahal urang geus pasti bakal naon. Maka Kang Utam Kang Haji nyebatkeun anu pasti teh hidihina maot kan. Maot pasti moal bisa istilah. Pasti maot. Jadi kematian teh pasti moal aya anu tiasa nyingar tina maut. Nah, lamun urang amal saleh di dia kan, urang seueur amal di dia, Kang Haji apal pisan mah. Upami di atar biasa sok tiap dinten data di atar biasa puminaos teh Kang Haji ningal Kang Haji Ani tersebut ngerek kitab lain supaya jadi ajinan supaya hidup benar. Anjina berusaha supaya janten jalmi anu sae, nempangan anu karam, nyana kita eta teh kan ikhtiar hayang jadi jelema alus kan. Da jadi ustaz mah atuh bisa kayak Kang Haji Sofyan, Kang Ani benar jadi ustaz, Kang Haji Sofyan benar dia. Numawi Kang Ani ketika ngamas dari dunia teh, ngusahakeun supaya janten jalmi anu sae. Maka anjeunna tos berangkat, anjeunna tos ikhtiar, ku Allah dipanggil. Maot teh sanyana mah bebas tugas rengse pada melanjang alam dunia. Upami dibahasakeun, geus, jadi beres tugas tetapi ka dieu. Maka ku Allah rezeki nantos diputuskan. Pada melangan nantos diputus, lamun urang kumaha hayang ulun salat, mau. Geus mau wanita salat. Mau puasa, mau. Upami tos pupus masih keneh puasa moal. Jadi mau tersanya nama kebetulan. Upami ku urang direnungkan maka dipanggil ku Allah kalinyana pahala amal ibadah urang salami di alam dunia. Cobi upami urang tos kanu bakal. Cobi upami urang parantos siar. Da makasih nanti. Ayo urang kan basa kebeungetan tukang tipu. Ngomong amis kalakuan peurna teh guna. Rampunnya urang kumaha ngomong bagikan madu. Tapi kalakuanna racun hukum kan. Subhanallah. Nah upami urang sesuai kan sasana misalna pada melang dipanggil ke malaikat mau make sieun kan. Selesai tugas kita. Maka ajengan anu tinggal aos kitab Ar-Ruh.
karangan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim teh muridna Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim teh. Ibnul Qayyim ngaran kitab Ar-Ruh anu fokus model sapertoskeun haji ani teh. Begitu ngantunkeun alam dunya teh dijemput teh ku aku di ditu. Dijemput ka haji ani ku ibu ramana. Maka ditaros bagja mari disberes tugas. Jadi di alam barzakh teh legana leuwih ti alam dunya ayeuna. Alam barzakh. Dia bahasa orang tua mah mau nyambung ya. Ngomong alam barzakh. Pagi lega kumaha pagi teh di kumaha mah diseurin. Kenapa alam barzakh langkung lega daripada alam dunia? Kan utop. Di kabit Nabi Adam kan dugi ka kamari anu terakhir putra Pak Gubernur sadayana di alam barzakh. Umat Nabi Nuh dikeun ku Allah di alam barzakh sadayana. Kaum Ad, kaum Saleh, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab sadayana di alam barzakh. Jadi barzakh langkung luas daripada alam dunia. Jika kumaha di alam barzakh, nah ulah di pikiran teh mah urang balik ka jero beuteung teh. Di lebat patuaran urang hirup teu. Diksahan ilmu menuju di lebat patuaran jiga kumaha. Aya anu pernah ke supermarket menuju di patuaran anu aing teu geulia euy. Aya teh ya. Di lebat patuaran aya presiden teh ya. Aya jenderal teh ya. Ada orang kaya, ada orang miskin, rata di lebat patuaran. Maka begitu lebat alam barzakh rata di alam barzakh diteruskan para tokoh presiden teh Bung Karno presiden teh jadi di alam barzakh rata deh kan. Maka alam dunia anu tadi jadi bakal ke pernah ningali di rahayu aya jelema anu beunghar lega sawah anu mawa sertifikat aya teh ya moal aya jika kaum Kang Haji Iwan isuk page tau pupus eta Rubicon di bawah moal begitu masuk ke alam barzakh kembali rata di jelema teh moal aya presiden moal aya jenderal moal aya si rata di alam barzakh. Maka si Kang Haji Ani teh kan sareng aki-aki aku bae teh sekalian di ditu. Di mana eta? Alamul arwah. Di mana alamul arwah? Qulir ruh min amri rabbi eta urusan al maka urang ditentukeun tah ti mimiti keneh yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Iman kan ghaib teh di antawisa barzakh eta. Abdi kanu kayakinan insyaallah almarhum undur Kang Ani ya Kang Haji Ani Kang Haji Iji mudah-mudahan sarana masih janten ahli surga. Amin. Tapi ayeuna mah can ka surga ayeuna mah tau mami diuningakeun ku Allah tah ieu tah tempat maneh teh. Tah ieu tah bakal maneh teh. Cobi urang umpami digitukeun ku abdi pernah eta Kang ajengan anom Kang Haji pernah ngimpen lagi kabari budak anjing capek lah teh budak anjing astagfirullah capek kan begitu kaja alhamdulillah anjing ngeueuh terus udang teh tah nu mau teh gitu maka Fir'aun kesekali-kali Kang Haji Asep Kang Haji Iwan jalan-jalan ke Mesir kan di Mesir eta Kang Haji Asep anu nonton Fir'aun teh kan ribuan tiap hari. Jadi Fir'aun ketika lebat ke Mesir kapungkur kakisa mau 40 pound jenis Mesir mah. Tapi begitu lebat ke kamarna Fir'aun kang lucu eta mayar deui kan 70 lebih mahal. Jadi Fir'aun mah geus pae ge bisa ngaladuit keneh. Da Mesir ajeunna mah ajeunna teh ti Fir'aun teh gede mah dibere duit teh. Seluruh dunia ngaper eta. Maka ketika akan lebat ke dia tekengen nyala HP dirah-rahan kan tekengen motor begitu ditinggal teh ku aku Gusti ieu anu nyebutkeun ana rabbukum la'ala. Jadi ku Allah diuningakeun tah ieu anu polontong beula beunghar berkuasa tah jiga kieu deuleu Gusti mata tapi ku ngomong jadi etek anu polontong teh ya anu gitu ya anu ana rabbukum la'ala ieu Al-yawm menunjukkan bibadani dengan Allah. Dina poe ieu kamu disalametkeun awak. Dilalajoan kamu tiap hari kan. Tapi tinggal kamu dina Al-Qur'an. Annaru yuqraduna 'alaiha qutuban wa 'ashiyya. Annaru yuqraduna 'alaiha qutuban wa 'ashiyya. Seuneu neraka teh ditanggung teh kapirang. Tah ieu maneh. Tah maneh jadi ka dieu. Marukeun ti capek tah. Ngimbi di udah anjing tadi. Kau di udah neraka.
diundang anjing wae capek. Nah, maka jalmi anu iman jika Kang Haji Ali maka abdi gaduh yakinan insyaallah anjeunna anu diningakeun tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, anu paling akhir pisan. Tapi hayang mengingatkan kepada Kang Haji di mana-mana termasuk di depan Pak Gubernur ketika Kang Haji diumumkan di Wisata. Ya gara-gara COVID-19. Kang Haji tiap malam kalau tong sok ningaran website WHO kan. Maka anu ditinggal teh penduduk dunia. Anu terbesar penduduk dunia teh 4 negara. Nomor kahijina Cina. Cina teh penduduknya 1,4 miliar. Jadi 1 miliar 400 juta Cina. Kalau ada wakilah, kamu itu yang dibagikan, kamu yang mengupingkan ke seorang mubadik di Cina teh Islamnya mau 70 juta. Ayah menyebabkan 80 juta. Yang anu KTP lah Islam datang. Maka jika haji makan betul di Cina teh 1 miliar 310 juta di neraka entar. Anu di surga itu nama 80. Jadi yang anu KTP lah. Ya, 1 juta. Nomor kedua India. India teh penduduknya 1 miliar 390 juta. Abdi ninggal, ajengan anom Kang Haji ninggal. Anu Islam di Indonesia 190 juta. Hartosna 190 juta. Anu 1 miliar 200 juta di neraka itu. Jadi neraka teh kedua negara geus 2 miliar setengah heureun. Urang pemiwakannya heureun loba sahabat kita. Urang India di urang Cina ieu dagang Haji Sofyan ya. Nomor katilu penduduk terbesar dunia teh Amerika. Amerika teh pendudukna Kang Haji Iwan 332 juta. Anu Islam mah 20 jutaan. Maka anu 312 juta mah eta mah jin Donald Trump. Jadi sakit ini sampai 3 miliar di negara. Bayangkan. Anu kaopat Indonesia. Penduduk Indonesia teh 274 juta dugi ka Desember kemarin. Kan dihitung ya. Injil Jahdiayan anu karek lahir. Tapi ka Desember 274 juta. Sabaraha anu Islam di Indonesia kata ahli anu ngitung, udah orang tak ngitung. Anu Islam di Indonesia 242 juta. Maka jika ulah kaget engke lamun di surga mayoritas orang Indonesia. Orang Saudi. Amin. Iya, betul. Ajengannya. Orang Saudi sanagara ngan 28 juta. Kita di mual ka surga kabeh da Allah baturan Abu Jahal. 28 juta. Malaysia sanagara itu Islamnya mau 18 juta. Nah, orang lalu dibandingkan Jawa Barat. Jawa Barat penduduknya kalau itu 50 juta kan. Ketika Abdi naraskan ke sekda berapa persen umat Islam? 91% percaya. Harusnya umat Islam di Jawa Barat 42 juta. Termasuk anu di Kumamang KTP umum Islam. Nah, taramilu sholat beri molor. Ayang kayak kan DPR ya. Anissa di Kumamang bisa antara sholat. Bisa mual ke bagian ke surga. Maka umat Islam Jawa Barat kan 42 juta. Jika di heureuy tah di saban forum ulah kaget engke lamun loloban ahli surga urang Sunda. Dari mana Bapak? Abdi ti Kumamang. Astagfirullah. Punten tah. Cara colok di surga ke di surga. Maka jika Haji Sofyan ya kanu aranon di Kumamang ulah mencapai, ulah menurut. Dari alam dunia mah antara bunga jeung susah moal bisa dipisahkeun. Lamun urang hayang bunga kudu susah heula. Kakara diberi bunga. Tapi lamun urang mun susah moal boga bunga. Cok, kan Haji hayang nanya ka urang Kumamang. Mending susah ayeuna mending teh. Lamun urang baik susah ayeuna masih kena di bulan bunga ku Allah. Tapi lamun urang susah engke geus moal aya bunga deui teh. Mata cokot susah ayeuna. Batur sare urang udang. Batur ulin urang sholat, batur ulin urang ngaji, mending diwahina daripada engke. Nah, gaduh keyakinan abdi, insyaallah ieu penduduk Kang Haji Ali mah akhir jannah.
Amin. Dengan Rasulullah, wallah la yadkhuluna man kana fi qalbi la ilaha illallah. Moal diasupkeun kana neraka, jelema anu di hatina hatena aya la ilaha illallah. Geus cukup lah. Urang Amerika, urang Cina, urang India, cukup urang Eropa. Terus eta we neraka urang kumaha maka surga we kabeh. Amin, amin. Angkat sing rapi, sing balageun, sing keriuhain mungkin we. Urang cokot ku urang we surga. Kalau tapi kata nih, ini ulah siapa juga kemari pak. Coba kemarin bulan Ramadan, lalu bagaimana ilmu bisa lain nama. Nah jelas ya. Anu sholat tarawih 11 rakaat. Anu 11 rakaat kopol kan 20 gitu. Siap bid'ah, terus melaka. Bid'ahilan kalau kudu ditin dolar, $20 di final. Maka anu sholat tarawih 20 rakaat neraka. Ayo dengan Yusuf mawid deui sian 11 rakaat mah ti Rasulna. Dah nu bener mah 20 juta bid'ah nu 11 mah kullu bid'atin dolaran bid'ah. Jadi anu salat tarawih 20 kana neraka, anu 11 kana neraka, kira-kira anu ka surga nu mana? Tarawih. Makanya kan tarawih alhamdulillah ina ahli surga. Kira-kira ada lagi dengan anu bener teh. Heureuh kita asa dina kitu. Abdi kemudian di ulun ceramah di Padang sang panglima, Yai, izin saya ingin kiai jadi imam di sini boleh, Pak Panglima. Tapi di sini 11 rakaat Pak sholatnya. Haji bangga aku. Wah, alhamdulillah kita haji. Saya bangga. Jenderal, tentara masih daya sholat. Bangga saya. Lamun anu tilu di anu tilu bisa itu. Tapi dia, oke, saya imam nanti. Kulantaran kehadiran tuh haji sok 20 kilo, maka kekaji nanti mana tadi bintang? Saya 8 rakaat ya. Mundur ke belakang, bintang maju nanti bikin. Itu kudu pakai pasea. Jadi istilah anu paling sederhana kalau ayat 27 anu 11 bareng ya sama sikit tempat pisahan. Kapah nasarua, Nabi nasarua, Allah nasarua, Quran nasarua, kudu make kudu pabencay bareng. Bangun anu 11 anu 20 jika jelema anu dek ka Jakarta naik bus, aya anu turun di Bogor, aya anu turun di Sukabumi, bareng we sabes. Tapi supir anu ka Jakarta. Ulah pakai supir Cianjur. Sebab lamun supir Cianjur ke anu ka Jakarta mau nepi ta bus eureun di dinya ta. Hartosan ke anu 27 anu 11 bareng imam anu 20 kilo. Di mana hayang 11 darapan eureun mundur ka supir namanya ke Jakarta. Jika gitulah. Haji Hoyong dengan penuh kesadaran kurang geus teu pantes. Kurang geus teu pantes pasea, kurang geus teu pantes patarong-tarong da urang ti lemah bodoh lah. Urang nuturkeun guru, urang nyebutkeun jika Rasul. Babeutan saha mani nyebutkeun Rasul. Jika daru tarbiyah we teu bisa. Kamu jika Rasul sebede guru sia makalakuan. Satu kamaru ayatu muni usalli iraha kanggo tong ningal Rasul. Iraha apa di Rasul kamu? Satu Allah. Yang mama ayah mama busuk kemudian berarti kene lagi. Kan bisa nuturkeun karena kalakuan almarhum karena dengan mama. Tapi bisa orang tidak gitu kan? Kau mah tapi kalau Rasul sekarang kau mah tak kuasa berada hulu teh. Terus tiga guru gitu dah. Satu kamar itu musuh dia terdengar ayat. Kabeh. Oh ini hadis Bukhari. Ayo jangan kita panggil hadis Bukhari di mana? Yang Imam Bukhari, pernah bahkan Kang Haji pernah dengar Kang Usop ayat jami anu pidato. Wow, Imam Ghazali itu lemah hadisnya. Ketika meninggal beliau mengangkat hadis Bukhari. Saya mengakui lemah saya di dalam hadis. Kang Usop bilang atuh karena dengan hadap saran Imam Ghazali kan eta teh dikalengkeng jeung jeruk bali jauh nya ayeuna ajengan anom lamun aya lengkeng numpang gede mah lengkeng teh meni gede yo lengkeng gede cik lengkeng jeung jeruk bali numpang leutikna gede mana tah anggar gede jeruk bali numpang leutikna hartosna Imam Ghazali nyebatkeun lemah teh kanggo tong anjeunna hafal 5.000 hadis kelas Imam Ghazali teh lemah hafal 5.000 cek ajengan di rumah bangun gagah apa sabar ribu hadis percaya wina jadi orang yang merasa gede mau apa 100 hadis kan
Imam Ghazali lemah apa 5.000 jadi kembalikan kembali sagede-gede na luncak saletik-letik na tomat luncak nupang gede na rene kenjing tomat nupang letik na gede mana tah? Iya mah kelas luncak kabeh mah sing gede disebut gitu tah sing gede oke jantan urang ulah sok sombong ulah sok arogan urang kena hormat ke sepuh urang anu parantos payenan urang da ilmu urang teh memang tidinya ku Allah di dalam cukan lantangan sapertos kitu urang apal hadis Bukhari tapi ka urang nyitak nasaha nulis nasaha jadi mau Bukhari pajauh-jauh urang abad kedua kan jantan sakali deui keyakinan abdi eueuh nu nyare maka Kang Haji Ali di kabeh ahli surga amin abdi apal ibadahna abdi apal anjeunna ikhtiar amalna hiji eta mudah-mudahan almarhum anu doakeun Kang Haji Ali mah geus jelas kan ngariung sareng aku kan kita jelas itu Kang Haji Asep di Pos Iwan kita jelas ya teh mana ujungna doakeun mah ieu para putra-putruna mudah-mudahan Allah masih dikasih taufik hidayah Amin amin. Anu terakhir ieu teh Haji Ayah teh bakat punya akal untuk oke kenakan anu diuningakeun tadi marhaba kersa Darut Tarbiyah Sabrullah kan Allah mengingatkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara gitu. Allah ngalahirkeun maneh teh di jero inu beuteun inu maneh teh nyaho tapi maneh diberi ciluk pandai diberi paningali diberi hate maka abdi seuing mengingatkeun di mana-mana anu ngajadikeun diwah ka urang teh amupi paningal sareng mana dimana panguping paningal sareng mana hiji maka jadi karibu ningal bumi si Kang Bos Iwan si Bos Iwan gede gimana dipikiran kana hate hayang kita kitu ningalikeun si Bos Iwan nganggo Rubicon urang nganggo mobil keor ini hayang jika kitu ningal lebet kana mana janten bae tak nu jadi karibu coba lamun paningali urang jeung panguping urang ulah disambungkeun jeung hate grabe katingal ulah disambungkeun ka jeung hate nguping ulah disambungkeun jeung hate urang lamun ngadengekeun tetangga ya ngadengekeun Gusti Haji Sofyan ngagogoreng sia goblok benar ku air dikari ku budak si goblok Haji Sofyan ya kenapa sebab tina panguping lebet kana manah barengan ku nafsu gitu lah pamikuran ngupingkeun pamuji ka bater lebet kana manah jadi sombong cobi panguping paningal ulah dijikeun jeung hate grape moal susah jika nu gelo nu gelo ningali teu nu gelo ajengan anom nguping teu tapi paningali nu gelo jeung nguping teu seuri we ka mana nu gelo carekan grape kemarin saya nu gelo mama kuat kadenge kumanehna tapi teu nyambung jeung hate grape urang kumaha bangun mobil turutan itu tah Mari banyak modalnya. Iya, kutuna ke Haji Iwan panginten Kang Haji Iwan sareng Kang Haji Asep keponakan ka masih kena putar Allah. Dilahirkeun ka alam dunia. Habis nyebatkeun kersa dengan anom Kang Haji nyebatkeun masih kena Pak Zainuddin MZ eta. Urang tik diajar ka tukang parkir. Diajar ka tukang parkir, guru ka tukang parkir. Ulah make kaajengan tukang parkir Darut Tarbiyah meluhur teh Iwan. Urang guguru ka tukang parkir. Kumaha tukang parkir? Tinggal urang tukang parkir di mana loba mobil anu mewah kan utama parkir da manehna teu polontong biasa we. Ada mobil marah lu mewah kan. Tinggal di tukang parkir teu polontong. Iya we. Begitu mobil dicanak di saera seet, teu make ceulik tukang parkir. Biasa we. Kenapa? Sabab tukang parkir dengan penuh kesadaran bahwa mobil eta titipan. Anjeunna dipiwaran ngajadi unggul. Anjeunna dipiwaran ngarabakeun pul kada bisi sepion leungit, kada bisi ban kempes, gitulah. Dipiwaranna tukang parkir teh dengan penuh kesadaran bahwa eta titipan. Maka Kang Haji Asep, Kang Haji Iwan, urang di alam dunia teh juru parkir Allah. Terkadang dunia diparkirkeun ku Allah dina mana urang. Putra diparkirkeun ku Allah dina mana. Ulah sakali-kali urang ngangkeun jeung eta nu urang. Eta teh nu Allah
diparkirkeun di urang. Dina hiji waktos putra dicana ku Allah, urang ulah make bebeulekeun tong di ruang anak kain ulah. Urang tiasa inna lillahi wa inna ilaihi. Dina hiji waktos dunya urang dicana ku batur. Katibuklah ya dianyuk teu mayar. Eta teh titipan di Allah kan. Juru parkir urang. Anu jadi riweuh ka urang teh lamun urang ngarasa eta nu urang. Anu jadi riweuh teh lamun urang ngarasa eta nu urang, maka begitu leungit capek nu urang. Begitu ayat sombong urang, tapi pami urang rumaos bahwa ieu urang teh juru parkir Allah. Dunia mengukur titipan, putra mengukur titipan, sadayana urang bakal dikantungkeun. Nu mawidawhan Allah wa inna min azwajikum wa uladikum aduwwan lakum. Ieu kade anak maneh jeung pamajikan maneh dina hijau menjadi musuh ka maneh. Sapertos Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam putra tinggal. Nabi Lut bojona tinggal sapuluh. Nah ku aya kitu wargi-wargi ieu doakeun pamintan untuk cahdiayan anu name diakekahan di hadiran didoakeun kurang sadayana. Mudah-mudahan janten urang kalih anu saleh. Masing janten urang kalih anu manfaat kalih agama, manfaat kalih bangsa, taat kalih janten ibu ramana, kalian anjeunna masing janten jalmi di yaumil qiyamah anu husnul khatimah. Amin. Sakali deui a'dina bina hatta jazakumullah khair. Kabingahan cahdiayan parantos ditebihkeun deui ku Allah dina panyawa. Ieu teh ayat abdi mah kekersa yang dalam tarbiyah ilang akan kembalikan agama antara bunga jeung susah teh beda nasarua teh geuring jeung cager teh lamun urang nyaraneuna kana agama mah bedana. Ketika geuring urang pasihan sabar jadi naon tah pahala sehat urang dipasihan syukur janten jadi geuring jeung cager teh sarua tah keur ka akhirat tadi itu ngan kulantaran urang teu apal teh hayang cager terus mau diberi geringan, padahal Allah pada masihan pahala teh tina geringnya tata. Itulah upami di kurang ditelaah secara mendalam. Mudah-mudahan cahdiayan masing dijantenkeun jalmi anu sabar, amin. Jalmi anu tawakal, amin. Kalayan dijantenkeun hamba Allah, janten umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu karim syafaatuh pada yaumil qiyamah. Amin. Berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hapunten wargi-wargi upami aya bahasa abdi anu rada nyentuh ulah kasinggung. Da jeung dulur urang. Aya bahasa kasar jeung dulur jangan karena jeung dulur sia aing wajar lah. Bahkan lamun abdi sopan jeung urang kumaha juga deuk naon pisukannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.